sayur. Sayur. Tumben sarpi ya ibu-ibu. Berharap juga tuh rame. Yur. Di mah wae cangkel itu libur teh duh. Ih, aya tukang sayur, si Ece jualan sayurnya. Ce, kadieu. Nah, urang arek milih. Eta jualan sayur meureun, lalabeun. Kadieu. Arek itu Arek mah tak kagoroan ge. Aduh. Eta kunaon? Ada lamu. atau jangan tes bener nah ce. Atuh di dinya lagian. Aja rek milih urang. Baca udah kembali mata. Segala rupiah aya. Osok mencret rata aya don jambu aya di sepan. Ayo keur naon? Ieu keur nu tas ngajuru ngalalap. Ieu teh naon ngaranna teh? Kunaon? Bongana ai leumpang teh titinggalian atuh. Tah kunyit cenah aya nama jajagana jambu ieu tah kunyit tah. Nu boga panyakitan. Ieu nu raoseun pisan don mede. Hilok idon mede apa? Tapi kayak orang rek kaguruan si Mumun nya. Si Mumun tatangga. Geus heula. Enggus. Beul pana eta. Salakina eueuh. Ih, si Mumun geus kebeul mah nya teu apal ai Mimin. Inna ilahi. Keur iraha eueuh na ece. Kayak kira orang nyusulan heula ah. Mana mah nyebong-nyebong teuing. Oh nitip nek ngalaya dae. Lain urang arek nyusulan. Heuh nitip urang nek ngalaya. Sanu maot. Bieu Urang arek nyusulan si Mumun. heuh nitip. Ih, hah, mani urang nyusulan mah ah. Nitip. Ih. Nitip. Inna ilahi. Si Mumun eueuh. Di dagangan orang kumaha rek nitip teh nya. Panas. Mumun. Itu nyangka ay umur teh kitu. Mumun. Mana kan nganjuk dan bayar ke urang. Kemarin menilu banyak put sayurana. Ayeuna Mumun. Umun. Umun. Ece, Edo, Arek milih sayuran moal. ujuk-ujuk milih sayuran. Lalap. Sayuran di mana? Si Mimin jualan. Si Mimin. Iya, aya di mah urang ayo. Oh, kedap. Si butuh keur masak lalabeun naon ke? Ya emang ieu keur masak, kurang sayuran. Atuh naon mau sepion. Ayo. Arek meuli lalaban, Ce. Di mana dik tuh? Eta kunaon? Kunaon ini? Kunaon ai mana Mimin? Sanu ngomong eueuh si Mumun. Tadi maneh. Urang arek jusulan heula si Mumun. Oh, cek urang ge nitip ayeuna si Mumun neong tuh ka dieu. Kunaon? Si Mumun mah acan mau. Paneng semua. Kene sembarangan yang ngomong teh. Aya keneh. Atuh maneh lagian. Mana Kamu aya kene. Mata kan boga ceuri teh korek kupingan tah. Tuh, napak kene tuh. Tuh. Oh, si Edo. Ini saya orang dengan sayuran. Tadi teh yang ku Edo. Sayuran. Saha? Iya dagang sayuran. Gece. Ai sinar sih jauh ka seubeuna. Kawin deui ya enak teh. Ece dagang sayuran. Iya, Ece dagang sayuran. Heeh. Heeh, bara duit. Arek meser Mumun. Antara kamari kawin teh meureun sakit. Nasi ana geus kawin deui wae. Coba labak tarangna. Astagfirullah. Nyebret tuh. Ai meuli sayuran ge hutang ayeuna geus kawin deui wae. Geus Mumun, kali buru diuk. Milih. Mumun tadi teh keur daun sampe aya tah. Saha? Bara duit daun sampe.
keur nu ngajuru mah lain nu ieu mah keur sayur, ieu tah keur ngajuru mah. Urang lain jeung keur ngajuru, nu ngajuru daun sampe bara duit. Kapan kana kamari nya ka si Saroh teh nya. Deket kan ada Selina. Dia. Iya, bara duit daun sampe. Bara duit. Ngomong bara duit, Ya, bara daun duit. sampe. Nah, Bara duit daun sampe ieu. Jualan. Oh, Kan ceri keuni. bara duit daun sampe. Beda lalaunan ngomongna atuh nih katorekan. Jangan torek. Urang rek beli hiji we urang. Iya mah daun sampe. Nya bara duit daun sampe. Iya. Oh iya. Iya teh 1.500-an saiketna. Iya, 1.500 sudah. Dua we betul 2.000. dua. Terus salaki urang beuki ban daun sampe. Atuh aya teu beukeun mah ulah meuli daun sampe euceuk. Itu aing mah emosi. Iya. Iya, bukan nyeri apa bokapnya. Jawer kotok jo itu ngaranna. Lagi naon? Salaki maneh tara balik. Nyawa mana mimin ah. Salakina tara balik cenah. Aya lalap ieu, lalap daun gedang daun ieu. Jawer kotok bara duit. Iya mah keur pergi ngajuru. Bara duit. Hah? Sabaraha duit? Iya. 2.000. Terus 2.000. Mau mati 2.000. Ieu lalap. Lalap bara duit. Gusti. Ya ai jadi awewe mah karge isuk ngejo teh anu geus ngejo deui wae. Coba dengan sanguna eueuh. Mun aya anjukeun mah darek nganjuk gitu. Tapi kan eueuh jelemana ge di ari mah wae ayeuna mah. Teu meunang ka mana-mana cenah. Wayahna we dahar oge saaya-aya lah saala kadarna. Mending aya lalaki boga duit mah urang teh tinggal menta meureunang. Ieu mah pan sakalina boga salaki teh pake meuli hayam duit. Kamu teh pake meuli hayam, pake meuli manuk. Ngan kitu jeung kitu we boga salaki. Pojeuheunan burut teu cager-cager. Mending asa geregeteun mah boga salaki kos kitu teh. Pan belian hayam we, hayam. Kadang manuk, lakbet jeung lakbet we. Leukeung aing ngahasilkeun duit. Kunaon? Kunaon ngabaca wae. Teh ka mana? Arek neangan tukang sayur. Naon yang tukang sayur? Arek meuli sayur Saroh. Waktu nang ngejo ayeuna mah meunian ge teh. Iya kan. Ngejo belang makan teu ngeunah meureun mun eueuh deungeunah. Neangan pituk salak deungeunang mah. Denge-denge si Mimin dagang sayur lain. Aceh saha? Heueuh cenah, teh si Edo jeung si Mumun Irah kapanggih. di WA. Tapi meunang nganjuk teu. Soalnya aing teu boga duit pisan. Bangke ku Saroh ayu di traktir. Bener. Heeh. Heuh atuh aing teu boga duit pisan bu. Mane budak lu aja ba aing dengan sangu eueuh. Ai salaki boga duit pake meuliean wae lakbet. Salaki siamanya burut jacan cager dan manuk wae. Tapi aing karek mirunseuna itu kumaha karek nyos. Ajen teh nya, ajen teh. Atuh di mana emang? Iya cenah, tadi teh di imasi Edo. Heeh, urang teh di imasi Edo. Heeh nya. Sieun bener sabaraha ieu. Banget beakeun manten nya. Heeh. Gede. Bara duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, dah kemana atuh ieu teh? Ih, Isi sarore ka mana? anu geus gaya euy. Ih, cek meuli sayur Tak kan. naon datang mah assalamualaikum heula. Saro. Datang sesalaman. Tapi sepatu teh nang ngepel. Urang nang ngepel. Ajit bara duitan. Atuh urang rek milian rek milih ceu, rek ngejo ceu. Pak, salah gimana emang gue kawin deui tadi? Nah, Salah gimana kawin deui? salah kita win deu. Tuh. Saha? Rek saha? Semumun tadi cenah kawin deui. Mana ulah punya gosip, ayeuna naon teh? Yang gosip. Jadi bara duitan. Nanyakeun si Mumun arsi. Bara duitan. Bonge. Ya mah daun sampe mah nu ieu tah. Eta ieu mah pergi ngajuru. Ayo sih tahu naon ceu. Abe sepet kan? Lain. Iya daun sampe mah tah. Urang mah cicing Oh, ada iya. Iya abe sepet kan? Abe sepet. Oh, heeh. Nu ngajuru. Heeh. Pergi rapat. Gedeng saroh. Jelema ieu kasabat di mana jadi kos kieu? Lu nya jadi Ah. budak gitu. Ieu di shop jeung dagi. Ieu naon ngaranna?
Iya mah gedang. Iya daun sampe mata. Ada nyamuk. Iya daun sampe. Iya mah gedang. Gedang lain daun sampe. Ini daun cek. Oh, alajib. Pikes Iya naon? Emang bener. Bolot. Eta jadi rek meulina. Duh sia cerah bener. Orang mah Teh jadi. saroge kawin deui. Aing nanya, iya emang bener, emang iya mah daun benernya. Bener. Tanya hargana baru. Harga bara duit, Naonna? hargana. Iya. Iya mah daun koneng. Baragi ngajuru. Kan uculina. Bara duit. Mereka Coba toreka. aing nu nanya na. Ece ai umur bara tahun. Oh iya mah 2000 entah kabehna tah. Umur 2000, bus. Iya, iya. Jadi 2000 jadi Ih, kita. Sing tarik cenah uculina. Bolot tadi ge. Kudu dicikeun heula ce ya. Maneh Masuk kan? Hanya nyedian kesalahkinanya. Oh, kan anakna keur ieu budak cenah. Heeh. Bener ayeuna jadi budak. dihitung heula eta nyokot naon-naon. Dua rupa. Aing nyaho carana supaya nanya nah ieu supaya diberenya mah. Yo. Cuk, ai bara duit. Naon-naon emang nyokotna. Daun sampe jeung daun ieu. Emang maneh mencret. Heueuh, kamari teh mencret wae ngadahar seblak lada. Oh heeh, bener jeung daun ieu. Ulah-ulah make mie. Digoreng. Sing tarik gebuk mah. Cuk, ieu bara duit. Ais sia kunaon ngagebugan aing. Atuh budak. Hah? Budak. Emang bener ah? Oh nya. Astagfirullahaladzim geus lila. Awas. Sinar si teh nanya, ai ieu baraha duit. Heuh, pan kuaing geus dibejaan meureun tadi eta teh daun sampe jeung daun jambu jeung daun mede. Ayo bara duit. Nu iya mah daun koneng dibejaan daun koneng teh. Hargana bara duit. Harga anak ngomong ieu daun naon we dibejaan daun koneng dasar. Bara duit. Diuk coba nya diuk. Iya mah diuk mah. 500. Iku murah gini. Murah daun koneng mah ieu gedang mah sok jeung gedang. Wamu. Jadi ieu teh Coba kali tuan. nang diajukan. Ngahutang. Nganjuk. Ulah atoy hutang Oh, mah. giliran Hutang we. Hade we. Giliran ngahutang mah. Urang wah modal di hutang mah. 3.500-eun. Ngahutang. Heuh eta daun sampe. Ngahutang nyokot. Ulah di hutang mah. Nganjuk atuh. Heuh. Tuh, Nganjuk. Nganjuk mah. Ih, teu menang di anjuk, teu menang di hutang. sinar si bae. Marenan ke nya. Teu bisa kitu kudu ayeuna tuh cash. Ya duitna di imah katinggaleun. Bayarna engke. Heeh nya. Duit mah aya di imahnya. Kasalaki mah ulah kitu ceuk, sanajan teh mere-mere duit ge kudu dibere aya Capek mah. hati aing mah ieu tukang sayur teh ngajak ribut pisan. Heuh bener eta. Jadi aja. Bolo aing ngalanang ke kosan. Tadi nak aing niat rek belanja rek pasar. bisi katularan bolot. Bener eta teh. Emosi aing. Ece nyaho teu ayeuna. Ayeuna tuh ulah ka mana-mana sebenarnya mah ya. Ulah ka mana-mana mah. Ulah ka mana-mana maneh geudeun ngarareun kieu. Ipan aya tukang sayur urang keur ngepel, kebutuhan urang teh aya hayang lalap kitu. Pegat Geuning si Edo apaleun nya. Heuh urang teh beh ditu tadi. Naon sih Mang maneh nempo tadi ke urang beh ditu. ngobrol jeung saha nya bung saha. Jeung rek balik mah balik we. Urang jadi lah. Hah? Jadi barangnya ge. Astagfirullahaladzim. Kemana dibere anjuk urang Tadi naon? teu dibere. Cak orangnya tadi naon najan teu dibere duit oge salakihan ngeuna bere. Lain sarungna make masker. Make masker. Heeh, kan eta keur aya virus. Jadi sarata kusalaki kita pakai ieu Maskernya. Heeh. Sudah digelepokan ke salaki. Cing wae teu ngadenge mah atuh. Lain orang masuk. Oh, salaki orangnya keur masuk galak tapi kajen ce ulah gitu-gitu teh najan galak oge. Henteu nanya aing mah da. Masker, ece masker. Hah? Masker yang digebukan kusalaki. Doh, ieu datang sorangan apa masa imah? Urang di geroan urang keur ngepel teh da urang butuh lalap. Baca iya ya nugas kena virus sama nih. Heeh, aku samanya. Aing ieu mah. Virus bisa dipakai jeung mie oge enakeun pake ieu. Kumaha maneh ah? Nya, ih, teu apaleun si eta mah. Kokoe ngobrol. Make maskerna bisa kena virus. Mainan geus kena virus. Virus conge. Ai urang mah geus. Oh. Keur kamari lahiranna.
Aing ngomong naon Tah, ngomong naon. makana make udah ditangkap ya urang we kumaha. Aing mana rek ka mana saro. Mun gaya teuing. Belanja tadi mun. Banyak sayur. Cek salah kita. Saroh. Ayeuna mah kamun ka mana-mana neng. Pake ieu. Masker. Masker gitu cenah. Teh kunaon cenah? Ai kabeh oge bubung make daster. Karung sih karung urang karung. Kali tunggas da moal meuli ieu kali itu balik. Balik na. Moal meuli ieu urang Moal meuli teu jadi. Kan itu balik. Jadi henteu. Ulah aya diborongna batur teu baragian, mun arek saparuh-saparuh aya diborong mah batur teu baragian. Geus dong sabarakali kaceurikeun doh. Ih cenah cek salah ke saroh ge. Cenah enak kerumusan. Ieu kolor. Cenah saroh kadenya. Kapanggih di jalan kapanggih kolor gitu cenah. Kapanggih kolor cenah kade-kade. Mentah kejang. Tapi meureunnan ulah ka mana-mana oke tetep mencegah meureun urang teh supaya melawan gitu nya. Halus na oge sih. Aya nanya harga maka urang ulah ka memehna mah nyahoeun. Tapi hancur lamun urang teh kemana butuh makan bulan ke. Ieu 1.500 keluar. Tenang kita dijamin, Cuk. Teu cek si Mumun oge 1.500. Ih dijamin ge cenah ge ieu boga setoran bulanan doang jeung Bang Emel. Atuh ho dijamin enak jeung Umi oge. Ieu mah pokona Ari sia penyakit naon deui. Gua mau ditulis. Pas nama leuwih ke penyakit nu ayeuna nya nu keur tren. Bolot. Ieu mah gedang lain duren, kedang keur sayur. Ieu mah bener-bener ngeselkeun ieu mah penyakitna. Buru atuh arek moal ieu teh. Jadi bara duit. Hah? Bara duit. Bara duit ieu teh. Ieu bara duit ieu. Sayur. Ya bara duit. Bara duit. Naon? Bara duit murah duit. Mana duit? Tah duit. Duit. Pikeseleun. Bongan. Dideng. Duit. Duit tak ngomong. Teh nyambung. Hal kan bara duit ngomong bara. Kayak ngomane mun? Saya jadi jahat gitu sayuran Anda teh. Mali bareuli.